Ari boga budak anu sakola masuk paciweuh riweuh jeung pagawean imah. Bener besti, lamun boga budak sakola mah isuk-isuk teh riweuh makean saragam, riweuh kana bebenah. Kadang mah lamun misalna waktuna makean saragam teh sok aya nu poho, sok aya nu leungit kitu. Jeung deui budak teh mah bari jeung naik ka kelas 3 ge encan bisaeun besti make saragam, komo make dasi mah kudu we ku indung heula. Tapi kadang-kadang mah teh oge lamun makekeun dasi budak teh sok lieur besti poho deui ngabeulit-beulitna. Geuninganan bari jeung lieur isuk-isuk makekeun dasi teh beres oge, tinggal dipakean minyak seungit ame seungit teu bau hapeuk teuing. Coba lihat dulu kukunya pada panjang apa enggak, pas ditinggali teh heueuh bener besti, kukuna teh jiga macan para ranjang. Tuh beres makean saragam teh langsung ngaguntingan kuku, tah geus beres ngaguntingan kuku nama tuluy pindah ka dapur arek moe heula baju. Biasa besti ari nyeusehanna mah kamari peuting, soalna lamun misalna isuk-isuk moal kaburu, komo boga budak sakola. Pas blong muka panto teh alhamdulillah cerah geuninganan besti, tapi arek kamanoran heula ieu tah nu make sapatu. Lamun si abang geus siap arek mangkat sakola mah teh nanah ge jongjon besti bisa dituluykeun heula moe baju. Ari isuk-isuk modelan kieu mah emang biasana haleungheum, tapi bari jeung haleungheum kieu ge kete beurang teh sok panas mentereng. Ari moe baju modelan kieu teh sok hoream nilpanana teh nanah mah besti, sok cara rape teh geuninganan komo lamun balik gawe mah. Lamun balik gawe teh can nilpan baju, can nyangu, can olah, komplit sudah. Tapi ari gawe mah kahayang teh nanah besti, lain arek maksud ngabantuan salaki tapi ajang jajan teh nanah lumayan. Heueuh maksudna teh lamun misalna teh nanah gajian tah si duitna teh dipake ulin besti lain ditabungkeun ieu nya. Udah mangpang meungpeung teh nanah mah besti nya heuh teu salila hirup 24 tahun, umur 25 tahun karak ngarasaan gawe. Karena teh nana masuk nanya ka si abi teh heuh teh besti, ci teh abi lamun misalnya gajian arek dipake ulin dipake jajan heuh gae tuh ngajawab si abi teh nya besti, atuh terserah kamu yang da kamu nu gajian cenah aduh meuni bunga heuh. Nya bari jeung teh nana nu gawe teh nana nu gajian ari ngaranna izin ka salaki mah wajibnya besti. Iti hilikanan kelakah ka mana-mana ngomong teh hayu balik deui kana topik tah moe bajuna geus anggeus mah ayeuna tuluykeun urang sasapu heula menikat ngararebul. Untung keneh ieu mah nya besti, bari jeung si sapu nyerena pondok. Si sapuna teh aya gagangan jadi henteu nyeri cangkeng teuing lamun misalna kokoer sasapu di buruan imah. Anu paling hoream teh nyapukeun tukangeun imah ieu besti. Di tukangeun imah ieu teh sempit jeung deui lamun misalna kalakai kopi mah pantereh ngajabregna geuninganan. Karena lamun misalna aya kalakai daun kopi kieu mah tara dipicieun ka belah handap osok diduruk we dikumpulkeun, tapi ieu ge disapukeun heula dina tanjakanana. Ari sapu pondok kieu teh lamun misalna dipake dina coran kieu teh sok teu geunaheun, tapi nu geunaheun mah dipake dina jukut. Posna teh kudu ngodeun lah si abi ieu teh hayang minta ganti sapu. Tapi ari sapu pondok kieu teh ari dina taneuh jeung dina jukut mah geunaheun besti si daunna teh kasangsang kitu nih. Beunang kakoerkeun jadi teu kudu riweuh-riweuh, tapi teh geus nyeri cangkeng deui we geuninganan. Geuninganan lamun misalna loba teuing digerakkeun teh cangkeng teh meuni asa arek coplok tina awakna. Beres oge sasapuna ayeuna mah tuluykeun ka dapur arek nyieun heula MBG endog besti, biasa ajang budak galing lamun misalna hudang isuk-isuk teh MBG endog anu diteanganana. Tadi mah arek diorak-arik tapi hayang diceplok hayang didadar cenah, jadi we didadar si endogna teh teu kudu riweuh-riweuh lah di